Misteri di Gunung Koromong. Misteri di Gunung Koromong. Ia sana Aan Merdeka Permana. Loba kakuciwa kualatan gagal ngelaksanakeun ambisi badag ngalantarankeun Arya Perbangsa beuki sakama-kama milampah kajahatanana. Loba nu jadi korban, boh nu jadi satruna, boh nu jadi baladna. Sabot gitu politik kanagaraan beuki harengheng kasugri. Kerajaan Cirebon teu karasa jongjon pedah pajajaran tumpur sabab kerajaan Banten anu mimiti cengkat sarua hayang kumawasa di Tatar Sunda. Ieu kaharengheng politik oge dimangpaatkeun ku jalma-jalma anu gede ambisi nu hayang mulut keuntungan tina ririweuh deungeun. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Misteri di Gunung Koromong. Bari nyarita kitu teh nyimas layang kingkin gewat maca kenjang jawokan pangemat Duruwiksa. Curug aing curug angkuh bisa ngangkuh Duruwiksa, bisa nitah setan jahat bae datang jim katut tedemit mang yuta-yuta lobana, bae datang setan jahat mang rebu-rebu jumlahna. Gewat podaran ieu jalma borogod cokorna talikum sukuna rempageun bayahna rak-rakeun igana seuseup getihna kecrok polona. Podaran sia podaran Bur haseup ngelun bedag gelap beuki lila beuki kerep beuki bari cahayana ting burinyai. Saban cahaya gelap ngeburinyai saban kabireungeuh aleutan makhluk pikasieun daratang ti saban mazhab. Nu kukuncungan nu tandukan anu huntu narang ngeteng nu panonna nolol jeung letahna ngelel jiga letah oray. Kabeh ngegarunduk jeung ting rariung tukangeun nyemas layang kingkin. Mireungeuh kitu Ki Ginggi lain miris tapi hatena malah bunga. Sakumna Duruwiksa dikumpulkeun dibawa ka dieu ukur ngabogaan harti yen Ki Ginggi anu keur bajuang dina alam lahir bakal beuki enteng ngayonan lawan-lawana kitu ceuk pikir suranggana. Meureun cenah ayeuna mah giliran manehna anu mikir-mikir kumaha carana nyanghareupan yuta-yuta Duruwiksa anu ngawal nyemas layang kingkin. Mireungeuh sabubuhan Duruwiksa anu bur berembur hideung cahyana jeung bauna anu hangru mantak enek kana angen teh Ki Ginggi mustirkeun pikiran.
Sukmanang ngaraga meneng mengadep ka Sang Hyang Tunggal menta kakuatan dina nyang hareupan kadoliman. Nu nyiptakeun nya pangeran, nu ngaleungitkeun nya pangeran, asal ti pangeran balik ka pangeran, makhluk di dunya sakadar dadarmaan. Ya Gusti nu Maha Tunggal, nu Maha Kawasa, kumawasa di buana panca tengah. Hurip abdi waras abdi, hurip alatan pangeran waras alatan pangeran. Henteu hurip henteu waras eta oge alatan pangeran, sagalana nyanggakeun sapangersa salira. Ki Ginggi meleg-meleg nyerenkeun putusan ka pangeran mun mah kadoreksaan kudu unggul jeung bebeneran kudu elehnya Ki Ginggi rek narimakeun. Tapi sabalik namun bebeneran kudu unggul jeung kadoreksaan kudu eleh eta oge diserenkeun kana pangresa pangeran. Ngan ku sabab jisim abdi geus nampa parentah kudu bebela kana bebeneran. Ieu boh raga boh nyawa jisim abdi diancokeun kanggo bebeneran. Mun jisim abdi hirupnya hirup jeung bebeneran, mun jisim abdi paehnya paeh jang bebeneran. Ceuk Ki Ginggi ngunyem. Cumaritana ngadadak eureun sabab abrulan setan siluman saat lalumpatan ting serebet muru manehna. Langit ngadadak eundur, panas nyongkap lain bobohongan ka Sugri. Guludug mah guludug meniting beledug di barung ku cahaya gelap ting burinyai. Eta alutan makhluk aheng teh ari geus deukeut mah rarobah jadi cahaya seuneu anu beureumbur rahay. Kabeh sasat papaheula rek nubruk awak Ki Ginggi. Anu rek ditubruk geuwat museurkeun tanaga bari meberkeun dampaleungeun pikeun dipake nahan serbuan. Bareng jeung nalubrukna eta cahaya beureum kadenge sora ting beledag. Bari cahaya seuneu ting burinyai. Hawa oge ngadadak panas, ngapan oge ngadadak eungap. Ki Ginggi jiga anu rek moal kuat nadahan sabab cahaya panas anu beureumbur rahay teh daratang teu eureun-eureun. Mun mah walungan eta teh jiga walungan seuneu atawa jiga ngamalirna lahar burahay di mana ari gunung keur bitu. Tapi satungtung Ki Ginggi bisa nahana eta sagala cocoba teh rek terus ditahan. Ceuk hatena hayu urang pakuat-kuat bae. Kuat kadoreksaan meureun nya kadoreksaan anu unggul. Kuat bebeneran nya atuh bebeneran anu unggul. Sagalana disanggakeun kana murebeng alam. Ceuk Ki Ginggi. Ceuk rarasaan manehna sapasang dampaleungeunna teh geus henteu kuat nahan serbuan eta aleutan seuneu. Malah ceuk rarasaanana sapasang leungeunna oge jiga anu geus kabeuleum da kabireungeuh ramo-ramona harurung jiga lilin disundut. Da kabireungeuh deui leungeunna oge ngagedur jiga suluh dihurun. Panasna bae maneh henteu bisa disisilihan. Malah basa abringan seuneu beuki murubut panasna oge kalah ka beuki teu katahan. Ayeuna malah awak Ki Ginggi pisan anu geus kaduruk teh seuneu beuki babela malah make ting buricak sagala rupa. Ki Ginggi kudu beuki kuat nahan eta cocoba sabab ceuk pikirna sanajan nya sagala dipasrahkeun ka Gusti Nu Maha Suci, tapi naon-naon anu jadi kahayang manusia jeung naon-naon anu jadi adeg-adeg manusia minangka jalan keur ngudag kabiruyunganana teh tetep kudu diperjuangkeun ku kamampuh jeung kauletan. Nu matak sanajan hese beleka oge Ki Ginggi tetep kudu tahan uji dina nyang hareupan eta cocoba. Malah ayeuna Ki Ginggi boga kayakinan sejen yen ieu cocoba teh pinasti bakal bisa diungkulan. Ari sababna rupa-rupa tetenjoan anu sakitu matak pikasieun jeung panasna seuneu anu karasa matak ketirna teh sabenerna mah saukur ilusi mun ceuk basa kiwari teh mah. Ki Ginggi sadar yen anjogna manehna ka alam gaib ieu teh sabenerna mah henteu datang jeung raga kasarna. Atuh bangsa jin setan jeung siluman anu ngajorag manehna oge henteu datang bari mawa bekal raga kasar. Boh manehna boh musuh-musuhna
Sebenarnya mah ukur adu hareupan secara gagasan wungkul ngan adu hareupan lelembutan wungkul. Ari ukur lembutan mah moal ngabogaan rasana naon, mun mah cek keneh leungeun Ki Ginggi asa kaduruk eta teh kusabab samemehna pikiran Ki Ginggi geus nyipta-nyipta yen manehna teh boga jirim boga raga kasar. Cik lamun aing teu mikir-mikir boga wujud nya moal ngarasakeun leungeun dikadek atawa awak diduruk, ceuk pikir Ki Ginggi. Kitu sababna sanggeus sadar yen kitu kaayaanana atuh ayeuna mah Ki Ginggi teh nyobaan ngosongkeun pikiranana atawa nyobaan ngajauhkeun pikiran tur henteu nginget-nginget kawas anu manehna kawas lamun manehna keur boga jirim atawa raga kasar. Kakara oge mikir kitu ana reup teh rasa panas teh leungit. Rep rasa panas teh leungit sapada harita. Rasa eungap oge teu pupugu sirna atuh anu aya mah ukur halarampang. Sabot kitu rebu-rebu cahaya seuneu anu jirimna jiga awak manusia pikasieun tetep nyurubuk jiga rek nembragan tapi nembragan kana naon da puguh Ki Ginggi mah teu boga jirim. Mireungeuh yen aleutan setan siluman ayeuna geus teu bisa ngakalahkeun dirina tur gawena ukur kakalayangan ngurilingan manehna. Ayeuna Ki Ginggi anu nyieun reka perdaya kabeh tetenjoan maya atawa adeg-adegan anu sifatna ilusi teh lahir tina gagasan batin kasugri. Jadi henteu mustahil ceuk pikir Ki Ginggi lamun ayeuna manehna nyieun gagasan pikeun nyiptakeun ilusi-ilusi anu dipikahayang ku manehna. Atuh ari geus mikir kitu mah Ki Ginggi teh geuwat musirkeun kamampuhanana pikeun nyieun ciptaan anyar. Waktu abringan siluman keur alet-aletan muru ka dirina jeung waktu manehna dikapung ku jirim-jirim anu pikasieun. Pikiran Ki Ginggi nyiptakeun angin gede lilimbungan dibarung ku seuneu-seuneu gelap anu ting burinyana jauh leuwih badag batan anu keur lumangsungna harita. Eta seuneu gelap teh ngahaja dibentar-bentarkeun kana jirim anu keur ngepung dirina. Celedar, buricak. Kadenge anu ting celerit maratan langit ting koceak maratan jagat. Saban anu kabentar ku gelap saban huru ngabebela. Geus kitu ngabeledug deui seuneuna peurai ka mana-mana. Mireungeuh batur-baturna loba anu ancur kabentar gelap nu sejenna ngarasa seber. Loba ti antarana anu ting balecir jicir ngajauhan. Aya anu ukur lalumpatan gitu bae jeung aya nu ampun-ampunan bari ngangkat sapasang leungeunna anu ranggoas panjang. Mireungeuh kitu kasugri nyimas layang kingkin jejeritan jeung hohoak marentahkeun malar aleutan duruwik saulah mundur sok sumawona bubar kataburan. Tapi tetela eta parentah teh teu digugu malah batan digugu mah anu jicir ngajauhan oge anu jicir ngajauhan eta tempat teh kalah kabeuking ngalobaan bae. Antukna nu aya di dinya teh ukur nyimas layang kingkin sorangan. Manehna luak lieu ka ditu ka dieu bari gegerengan jiga macan. Malah bas haneuteut Ki Ginggi panonna moncorong seukeut jiga anu hayang ngabudalkeun ka keuheulna. Sia kurang ajar Ginggi, geus ngancurkeun cita-cita aing, ceuk nyimas layang kingkin bari gurang gereng. Hapunten nyimas. Margi sakumaha anu parantos disebatkeun ku jisim abdi ti anggalna. Yen urusan dunya mah keun bae hancengan manusia nu masih keneh kumelendang. Salira mah kedah parantos reureuh di kalanggengan, ceuk Ki Ginggi. Teu hayang. Aing mumul balik ka kalanggengan sabab aing masih keneh boga kapanasaran. Teu ayeuna sugan jaga, aing moal oleh usaha, ceuk nyimas layang kingkin. Upami kitu mah wayahna bae salalamina bakal adu hareupan sareng jising abdi nyimas, ceuk Ki Ginggi deui. Nyimas layang kingkin cumiduh bakat ku geuleuh ngadenge eta omongan. Malah ari geus kitu mangan belesat bae jirimna teh ngabelesat jiga anu ngapung ka alak paul les ngiles. Atuh kaayaan di tempat teh ngadadak sepi.
tempat anu kacida ahengna sabab di saban mazhab eueuh katingali naon-naon ari lain langit jeung langit mah. Tah kitu sababna kasugri waktu Suranggana katut santa adu hareupan jeung koplotan Arya Perbangsa jiga eueuh kasulitan naon-naon. Arya Perbangsa anu biasana bara gagah bara gegeh sakti mandraguna teh make eleh ku santa anu padahal mah elmuna oge pamere manehna pisan. Pon kitu deui si Jurangrong anu samemehna mah sanggup nembongkeun pangabisa anu teu ilahar. Waktu adu hareupan jeung Suranggana mah teu mingek pisan. Ari nyitar minah oge sarua gawena teh ukur palahak polohok jiga anu tinggar kalongeun. Eta teh kusabab lelembut nyimas layang kingkin keur kaluar tina raga nyitar minah. Da keur adu hareupan jeung lelembut kiginggi. Pon kitu deui sakur siluman-siluman anu biasana nyarumah dina garba dina guha garbana si Jurangrong atawa Arya Perbangsa. Harita mah sasat dikerit peti, sasat dikerit peti diparentahkeun kumpul ku nyimas layang kingkin, pikeun yang hareupan kiginggi di alam gaib. Gehger anu mawarame di pendopo Raja Galuh teh ayeuna geus rengse sabab Arya Perbangsa nu jadi ulon-ulon geus nemahan pati nyaeta satu tas ditugel beheungna ku nyitar minah. Anu masih keneh bariekeun mah ukur Suranggana. Sabab satekah polah nyeceuhan tarang nyitar minah anu ngajahjar teu eling-eling sanggeus manehna niwaskeun Arya Perbangsa. Jigana nyitar minah teh jadi reuwas kalireuhnakeun sabab jikeneh geus ngabudalkeun puncak emosina mateni Arya Perbangsa. Suranggana mah menika cidahari wangeunana mireungeuh nyitar minah teu empes-empes teh. Mungguh mantak heraneun keur diri santa anu henteu apa mimitina kunaon cenah Suranggana anu sakitu teu nengludeungna nyang hareupan rupa-rupa mara bahaya tapi waktu mireungeuh nyitar minah ngajahjer henteu eling-eling teh mani bersakitu panikna. Santa geuat pangnaheurkeun cai herang geuat sia motong leleda ceuk Suranggana utah etah ka santa. Tapi anu cakah cikih mah malah para ponggawa jigana maranehna sadar tur ngarasa tumarima ka Suranggana. Sabab lamun Suranggana henteu datang tangtu nagarana bakal terus dikekeuweuk ku jalma jahat. Ngan sabot kitu deui maranehna oge tetep boe heraneun jiga santa. Nah kunaon cenah nyitar minah make ditulungan. Sanajan dina akhirna nyitar minah teh maehan Arya Perbangsa tapi anggar wae ari urang Raja Galuh mah apalna teh koncona Arya Perbangsa. Ti peuting para tepi ka subuh sasat kabeh cucih digarawe da loba urusin tea. Salian ti kudu ngurus layon Arya Perbangsa teh urang Raja Galuh oge kudu ngurus layon Ki Sulendra saanak bojo anu dipergasa ku Arya Perbangsa. Maranehna sasat ngarasa sedih jeung keheul, sedih ku tiwasna Ki Sulendra jeung keheul ku paripolah Arya Perbangsa anu taya ras-rasan. Kumaha henteu rek disebut kitu sabab anu dipateni taya ras-rasan teh apanan lain bae Ki Sulendra tapi anak katut bojona oge sarua dipergasa bari eueuh rasa kamanusaan pisan. Sugan mah lain manusia eta mangkluk teh ngaku bae raja tapi paripolah siga eueuh ceuk ponggawa. Pasosoroena sakur anu tiwas teh satu sakur anu tiwas dina eta gehgel teh geus dikurebkeun. Ki Sulendra dikurebkeun di astana anu geus diancokeun pisan pikeun ngurebkeun para pangagung Raja Galuh. Sabalikna ari layon Arya Perbangsa mah ngurebkeunana teh rada nyingkur di tempat rame. Kitu oge ukur dikusrukeun asal dikurebkeun. Kuburanana ge make henteu make tanda-tanda acan. Peutingna nyitar minah kakara eling sanggeus pada ngarancetan ku para awewe nu aya di pendopo. Tapi kitu geuning anu disebut eling teh ukur dumeh henteu ngedeng jeung peureum. Sabab da sanajan manehna geus bisa beuntak jeung geus bisa cunggelik oge, ari pangaciana mah jiga anu can balik deui. Ditanya ku itu ku ieu teh henteu daek nembalan ka sasaha oge henteu wawuh ka asup ka Suranggana. Atuh pireungeuh kitu teh Suranggana mah beuki bingungeun bae. Waktu cucih bari samar polah santa nu jadi milu sibuk teh pangangguran tumanya.
Ke sila. Na aring terminah teh sahana anjeun. Pokna semu kerung. Anu mata kerung teh sabab sakanyaho santa ayeuna nyetar minah teh ngabalad ke area perbangsa. Malah lamun leuwih ditalung tikmah jiga-jiga nyetar minah teh atasan area perbangsa pisan. Cohagna cek ijaran kami mah nyetar minah teh sarua jalma jahat. Tapi nah geuning ari kisila mah meuni sakitu pinuh perhatianna ka eta cawene teh. Cek santa nanya deui. Ditanya kitu Suranggana mah teu hayang nembalan da meureun dina ngajawabna oge kudu nerangkeun sacara panjang lebar. Ditek-tek ti riwayat anu mimitina lamun ukur nerangkeun sapotong-sapotong diduga bakal salah ngahartikeunana. Kitu sababna Suranggana henteu purun cacarita. Atuh angot deui lamun kudu bari muka rusiah soal kacinta manehna ka Nyetar Minah mah. Nyetar Minah teh henteu boga dosa secara langsung. Sabab jiri manehna diisian kula lembut jahat. Ukur sakitu Suranggana mah minangka nembalan pamanggih santa teh. Santa unggek-unggekan sanajana launan oge. Untung deh kami harita teh bisa ngosongkeun hate jeung pikiran. Mun teu kitu mah buah moal bisa meruhkeun area perbangsa. Cek santa deui sabab inget kana pertempuran paeh posok kamarina. Ari Suranggana mah teu lemek teu nyarek santa cacarita kitu teh. Isukna kasugri pamiarsa mitra kaum dangu. Pabeberang datang rombongan ti Cirebon cenah maranehna teh geus kalaporan ngeunaan ayana sawatara kajadian. Boh di Raja Galuh, boh di Sindang Kasih. Kitu sababna Cirebon ngirimkeun utusan sapasukan prajurit. Kami boga tugas bikin ngamankeun kaayaan. Saha-saha anu kabaud tangtuh bakal dicangkalak. Cek nu jadi lulugu pasukan Cirebon harita. Pikeun maluruh saha-saha anu kabaudkeun eta kariweuh atuh para prajurit teh disebar jeung nalek saban jalma pikeun dipenta penjelasanana. Hasil tina eta panalungtikan tetela Nyetar Minah dianggap kabaud kena gerakan jahat anu dipilampah ku area perbangsa. Kusabab kitu atuh wayahna dicangkala ku para prajurit Cirebon. Mireung eta kajadian tangtu wae Suranggana henteu sugema manehna hayang bumela sangkan Nyetar Minah ulah tepikeun ka dicangkalak. Angot make kudu diboyong dibawa ka Cirebon mah. Ngan kumaha akalna sangkan ulah dianggap hayang ngarempak aturan. Manehna kudu bisa neangan akal anu merenah. Lamun alasan anu diasongkeun teh ngeunaan kasarumahan Nyetar Minah ku bangsa lelembut, eta moal bisa dipercaya kitu bae ku para prajurit. Peutingna sanggeus manggihan alasan anu sakirana asup akal Suranggana nepungan hulu jurit. Pasukan Cirebon manehna ngasongkeun pamaredih sangkan Nyetar Minah ulah dicangkalak. Angot make kudu diboyong dibawa ka Cirebon mah. Tapi hulu jurit eta pasukan narah ngabebaskeun Nyetar Minah. Eta cawene teh dianggap bahaya sebab geus mantuan gerakan anu dipilampah ku area perbangsa. Ari ka eta jalma atuh saha anu teu apal kana paripolahna. Ceuk hulu jurit ngasongkeun alesan naon pangna narah ngaleupaskeun Nyetar Minah. Suranggana oge unggek sabab kaharti naon pangna prajurit Cirebon embung ngabebaskeun Nyetar Minah. Tapi ke hulu jurit mugi ku salira timbang-timbang deui. Yen sanajan Nyetar Minah kungsi nutur-nutur area perbangsa. Namung dadina pamustungan nama malah Nyetar Minah pisan anu nelasan area perbangsa teh. Cek Suranggana. Ku hulu jurit ngahulang sakedapan tapi ari sanggeus mah keukeuh we nyakel pageuh kana aturan anu geus dikaluarkeun. Cenah Nyetar Minah teh tetep kudu diboyong ke Cirebon. Keun baeng ke pengadilan anu mutuskeun. Tangtu bakal soal tindakan eta cawene anu geus mateni area perbangsa oge bakal jadi tinimbangan sejen dina ngentengkeun hukuman. Cek Ki hulu jurit. Nah bale batangan bakal tiasa ngasongkeun dakwaan ka jalma anu teu inget naon-naon. Ki hulu jurit. Cek Suranggana panasaran. Mangga ku salira emutan. Ki hulu jurit ngareret ka Suranggana jiga anu hayang nyaho naon maksudna nyarita kitu.
Margi nyitar minah teh katawis nuju leungit emutan. Manehna teh tos teu apal kasaha-sahana. Ku pamendak asa teu aya mangpaatna pangadilan ngadakwa jalmi anu leungit emutan, ceuk Suranggana. Tapi pikeun kasakitu kalina hulu jurit pasukan Cirebon teh keukeuh nembongkeun pendirianana. Yen cenah nyitar minah teh kudu diboyong ka Cirebon pikeun unggah balewatangan. Soal saha bener manehna keterajang penyakit leungit ingetan lawan teukeun bae di Cirebon. Loba tabib kasohor anu bisa mariksa atawa malah nyageurkeun kasakitna. Bisa jadi satungtung acan cager mah moal dibawa ke pengadilan. Tapi lamun ku tabib ahli di Cirebon bakal dicageurkeun. Tan wande bakal tetep unggah balewatangan. Sia kudu ngajenan kana aturan hukum keratuan Cirebon. Yen di Cirebon mah hukum teu adil. Munnya sakitan gering turnya henteu bisa cager deui, tangtu atuh moal unggah balewatangan. Tapi ulah kena-kena aya kawijaksanaan kitu. Acan naon-naon Gus Raong pada nyebutkeun yen sakit teh teu bisa dihukum ku sabab gering. Mun cukup ukur omong mah tuh bakal loba sakitan anu bebas hukuman. Bari alasan gering atawa kesehatan anak keganggu. Ceuk Ki Hulu Jurit tandes. Suranggana ukur ngeluk tungkul, beak dengkak manehna hayang melaan nyitar minah tapi geuning henteu bisa. Memang lamun kongang mah manehna teh bisa bae ngulik nyitar minah, nyulik nyitar minah maksud teh bari terus dibawa kabur ka Alak Paul. Tapi mun eta dipilampah atuh meureun manehna teh geus ngarempak hukum. Asa henteu cop jeung hatena lamun bela ka bebeneran tapi kalah ka ngagunakeun cara-cara nu salah. Atuh ari geus kitu mah Suranggana teh amitan bari henteu bari hate anu ngungun jeung kabeku ka handeueul. Ngan peupetingna waktu manehna keur ngelehan sorangan ngararasakeun kacape. Waktu manehna keur gegelehan sorangan ngararasakeun kacape. Panto kamar kadenge sora anu ngagedor-gedor. Atuh bari garenja greuwas teh manehna cengkat bari nyampeurkeun tula. Barang kulutrak panto muka Ki Hulu Jurit kabireungeuh geus ngajajanteng di lawang bari dibarengan ku prajurit Cirebon aya kana opatanana. Kituna teh bari samagreng ku pakarang seukeut. Bireungeuh kitu puguh we Suranggana teh rewaseun ka cida. Aya naon ieu teh? Pokna kerung. Salah seorang prajurit anu nembalan mah. Lain aya naon, tapi dikamanakeun deuleu nyitar minah. Pokna. Ditanya kitu teh atuh puguh we Suranggana mah puluhak-polohok teu ngartieun. Nyao? Ah, teu ngarti kami mah. Tembalna bari neuteub seukeut ka Ki Hulu Jurit. Demi diteuteub sarupa kitu atuh daradad manehna teu nerangkeun kajadian anu geus lumangsung. Nyitar minah teh ayeuna leungit aya nu nyulik. Pokna. Aya nu nyulik? Saha nu nyulikna? Ceuk Suranggana geus molohok reuwas deui bae. Sidik beureun sia nu mawa kaburna. Wuri-wuri tadi beurang anjeun ngurihit sangkan nyitar minah dibebaskeun. Ari pek penting ieu eta sakitan teh eueuh. Geus moal dengan jurig nu teu kadeuleu, tangtu sia ulu tolona. Ceuk prajurit anu nangtung gigeureun Ki Hulu Jurit. Ngadeng eta tudingan Suranggana ngareret ka Ki Hulu Jurit. Ki Hulu Jurit, salira nuding kitu ka kami? Ceuk Suranggana tu genah. Ditanya bari diteuteub seukeut sarupa kitu Ki Hulu Jurit rada rumegog. Kukumaha bae oge manehna teh apal pisan kana pangabisa jeung paripolah Suranggana saila ieu. Ari sakadar beja-beja bae mah. Malah Ki Hulu Jurit oge geus apaleun yen Suranggana teh kaasup jalma anu kacida diajenan ku para patinggi di Cirebon sabab kaasup jalma anu nenden jasa ka urang Cirebon. Kan sanajan kitu salaku abdi nagara anu pengkuh kana tugas manehna kudu tetep papariksa ka Suranggana. Ukur kabeneran bae, kitu kejadianana. Yen wuri-wuri pamenta anjeun malar nyitar minah dibebaskeun teu dicumponan. Ayeuna nyitar minah teh leungit di pangberokan. Jadi tangtu bae kami kudu papariksa ka anjeun, ceuk Ki Hulu Jurit. Ngadenge eta omongan Suranggana mah batiku mecrek. Tina naon ari sakadarek papariksa wungkul mah. Tapi anjeun
Ulah kaduhungun ayeuna henteu bisa ngabuktikeun yen kami anu jadi ulon-olon eta kajadian. Ti samulangna kami tadi berang oge kami mah henteu kaluar deui. Minangka saksina bisa tanyakeun ka ponggawa anu keur tugur di pendopo. Tembal Suranggana bari nuduhkeun ka tebeh ditu. Henteu salah saurang Suranggana nyarita kitu teh. Sabab waktu sakumna ponggawa anu aya di pendopo di penta katerangan memang bener sarerea ge nyebutkeun yen ti samulangna nepungan ki hulu jurit oge ari Suranggana mah henteu katembong kaluar deui. Ku hulu jurit percaya kana eta penjelasan ngan cek manehna kenyataanna nyetar minah geus eueuh tina tempatna. Aya dua kemungkinan ya. Nyaeta kahiji aya nu nulungan jeung anu kadua nama meureun kapur ku serangan. Tapi kami lebih dengdek nyuriga yen nyeter minah teh aya nulungan. Sabab kebuktian aya sababaraha tugur di pangberokan kepiuhan dianiaya dengan sanajan teu cilaka panah oge. Ceuk Ki Hulu Jurit nembongkeun pamadeganana. Ngadenge kitu atuh Suranggana ulang mikir. Cenah mun bener kitu kajadianana meureun nyetar minah teh ditulungan ku batur. Tapi saha anu nulungan manehna teh? Ari batur sia kemana ayeuna? Ceuk Ki Hulu Jurit tumanya. Saha? Tembal Suranggana. Kapan anjeun teh dina mereskeun perkara mangkokna diparengan ku budak jejaka anu irungna ngadungkuk jiga buah jambu, jeung panonna semu bolotot jiga jengkol. Lain eta teh batur anjeun, ceuk Ki Hulu Jurit. Suranggana ungguk-unggukan jejaka santa teh pasosorena dina poe kamari. Nyaeta sanggeus beres ngurabkeun korban geh-ger geus minta idin indit ti Raja Galuh sabab cenah urusan teh geus dianggap rengse. Nah sia endek indit ka mana kitu? Ceuk Suranggana harita. Kami mah hendak balik dewe ka wewengkon Gunung Koromong. Harita dibawa ku Nini Santi teh ka hiji guha di eta wewengkon. Atuh ayeuna oge rek kadinya dewe abdi mah, tembal Santa. Nah maksudna sia teh rek nepungan Nini Santi? Ceuk Suranggana penasaran. Ditanya kitu Santa unggah ke launan. Rumasya kami teh asa acan boga bekel hirup anu bener. Ari anu daek mapagah hirup bener ke kami teh ukur Nini Santi. Dumata kami teh rek nepungan deui. Kitu ge sugan bisa. Sabab harita oge tepung teh ka badan bae. Manehna haat nulungan nasib kami, ceuk Santa. Harita sanggeus ngahulang sakedeung Suranggana unggek tanda satuju. Ongkoh piraku make dicarek jalma anu hayang nyuprih ilmu kabeneran. Ilmu bebeneran maksud teh. Numatak basa Ki Hulu Jurit tumanya perkara Santa, atuh utek Suranggana oge jadi muter. Malah dina jero hatena geus boga sangkaan ngan kumanehna henteu ditepikeun ka Ki Hulu Jurit. Anu ku Suranggana disebutkeun mah yen ti sore kamarina oge Santa mah geus amitan rek neruskeun lalampahan. Inditna ka mana kami mah teu apal inya. Keur mah deui tepung jeung manehna tehnya di dieu we. Samemehna mah teh wawuh teuing, ceuk Suranggana semu ngabohong. Di omongan kitu atuh Ki Hulu Jurit oge sarua ngahuleungna. Nya kami oge teu bisa nuding anjeunna kitu bae. Nya teu bisa nuding anjeun kitu bae Suranggana. Ngan lamun anjeun bisa ngajaga anjeun diri, hade bantuan kami pangneangankeun nyetar minah. Deuk salah deuk henteu manehna leuwih hade dipasrahkeun heula bae ka pengadilan. Montong ngatur serangan. Kitu ceuk Ki Hulu Jurit akhirna. Suranggana unggek tanda satuju kana eta pamadegan. Keun bae, kami sanggup neangan raratan ngeunaan leungit penyetar minah. Ngantang tu bae kami teu mere jaminan yen anu diteangan teh bakal kapanggih, ceuk Suranggana akhirna. Atuh ari geus kitu mah sararea satuju, Suranggana dibere idin ninggalkeun Raja Galuh, bari diwawadian kudu mantuan neangan nyetar minah. Tetela Suranggana teh indit ti Raja Galuhna teh murung ngaler semungulon.
Ari anu ditujulna taya lian iwal ti wewengkon Gunung Koromong. Teuing kumaha kana hatena bet jorojoy sangkaan yen anu geus nulungan nyetar minah ti pangberokan teh tangtu cenah jajaka santa. Tapi naon pangna santa make nulungan nyetar minah eta anu suranggana henteu apa. Da ari cakanyaho maneh nama santa teh henteu boga perhatian khusus ka nyetar minah. Kawas nu kungsi disebutkeun ku santa cenah apanan nyetar minah teh jalma jahat anu saengko jeung area perbangsa. Jadi upama santa kitu keyakinanana mustahil make haat nulungan nyetar minah. Atuh balu karena dina hate suranggana teh pabedol-bedol antara cangcaya jeung percaya. Ngan dina pamustunganana hate suranggana leuwih deukeut kana rasa percaya yen eueuhna nyetar minah teh alatan ditulungan ku santa. Nya, jiga nama kumanehna ditulungan, cek pikir suranggana. Atuh kusabab nyangkana keukeuh kitu suranggana teh ayeuna teh rek muru ka wewengkon Gunung Koromong. Da teu salah tina sangkaan tetela anu nulungan nyetar minah teh taya deui iwal teh jajaka santa ka Sugri. Naon sababna manehna make boga pikiran hayang nulungan nyetar minah? Sabenerna mah eta teh teu leupas tina rasa simpatina ka suranggana. Manehna teh tetep ngerasa boga dosa ka suranggana sabab ku alatan panyekok di area perbangsa. Samemehna santa geus nganggap yen suranggana teh jalma jahat anu kudu ditumpes. Ari behdieu tetela geuning suranggana mah lain jalma jahat, malah mah sabalikna pisan suranggana teh salawasna teu euih-euih narekahan, malah kajahatan di dunya ulah ngarekahan. Ngarasa boga salah ka suranggana atuh santa teh sabisa-bisa hayang nebus dosa-dosa ku jalan yen kahadean ka suranggana. Naon pangna manehna nulungan ngaluarkeun nyetar minah? Ku sabab dipatalikeun jeung kapentingan suranggana. Ceuk pikirna, sanajan suranggana henteu kungsi balaka tapi santang ngajudi yen suranggana teh boga hate kadua leutik ka nyetar minah. Eta kapanggih pisan boh tina rindatna boh tina laku lampah suranggana. Cek santa suranggana teh jalma anu teu neuleudeng jeung sok lumaku tenang dina yang hareupan sagala masalah. Tapi basa mireungeuh nyetar minah ngajah-jar teu eling-eling, suranggana meneka tingali panik pisan, malah sanggeuh nyetar minah aya di pangberokan suranggana teh kabireungeuh bingungeunana. Sanajan kakarak tepung sakedeung tapi santa geus apal kana karakter suranggana. Cek hate santa suranggana teh kaasup jalma anu taat kana hukum jeung kacidang ngajenanana ka aparat anu keur ngajalankeun hukum. Jadi sanajan suranggana bakal gampang nulungan nyetar minah eta polah teh dijalankeun ku suranggana. Eta polah teh moal dijalankeun ku suranggana. Jadi lamun aing anu migawena eta moal ngabaud kana suranggana, ceuk pikir santa. Nu matak sanggeus kitu mikirna atuh sanggeus manehna amitan rek ninggalkeun Raja Galuh teh. Peutingna manehna nyulusup ka jero pangberokan. Sababaraha urang tugur ku manehna dipeupeuh sina kapiyuhan tapi henteu matak bahaya kana nyawana. Ari geus bisa ngaluarkeun nyetar minah mah geuwat diboyong dibawa kabur. Tetela sakumaha anu disangka ku suranggana. Santa teh mawa kabur nyetar minah ka wewengkon Gunung Koromong. Ceuk pikirna mun rek nulungan jalma ulah satengah-satengah. Pon kitu di dina upaya nulungan suranggana. Suranggana teh ngarasa panik ku itu ku ieu jaba bingung mireungeuh nyetar minah dicangkalak ku aparat Cirebon. Jaba bingung mireungeuh kasehatan nyetar minah anu batan sakitu. Aing kudu usaha cetekah pola nyageurkeun nyetar minah. Jadi mun mah nyetar minah ku aing ditepungkeun jeung suranggana. Kudu aya dina kaayaan sehat, ceuk pikir santa. Kitu sababna santa rek mawa nyetar minah kan ini Santi, tokoh gaib anu ngaku daek tutulung tinulungan kasasama. Sanggeus sapoe sapeuting manehna memanggul awak nyetar minah bari teu reureuh-reureuh pamustunganana anjog ka bibir jungkrang di wewengkon Gunung Koromong. Sawatara bulan kaliwat manehna kungsi kaluar ti hiji guha anu pernah nya dina bibir jungkrang hiji gunung kapur.
Ku anu sejen mah moal kapireng yen nu dihandap nyaeta dina bibir jungkrang bakal kapanggih aya guha. Keur mah deui tempatna oge rada nyedong ka jero. Da manehna oge sakitu geus mang bulan-bulan aya di guha lawa ari guha anu pernahna handapeun bibir jungkrang mah kakara apal harita. Ngan waktu anjog ka sisi jungkrang santa ngarasa bingung kudu kumaha nya mawa nyetar minah turun mapai-mapai bibir jungkrang. Meureun mun ukur manehna sorangan mah moal aya kasulitan. Tapi ari bari mamanggul awak jalma mah kana tangtu hesena teh. Ongkoh deui nyetar minahna oge gawena teh ukur ngajubleg teh eling-eling. Gawena teh cicing we. Damun aya lalaki jahat anu niat ngalelecek kahormatanana mah geus moal mangga pulia deui. Malah kitu sababna maranehna geuwat ngajait nyetar minah di pangberokan oge lain deuk teu percaya kana hukum. Cenah bener sote eusi palaturanana da ari anu ngajalankeun eta palaturan mah acan tangtu saragem benerna. Manehna loba nampa beja aya patugas hukum anu henteu bener dina ngajalankeun hukum. Sok kadenge aya patugas hukum anu bener ngajalankeun hukum teh keur batur da ari keur dirina sorangan mah sakapeung hukum teh henteu lumaku. Rumah sabae cenah santa ngajait nyetar minah ti jero pangberokan oge ku alatan hariwang. Nasib eta cawene diganggu ku ponggawa anu teu taat kana hukum. Pikeun mamawa nyetar minah ka jero guha anu aya dina bibir jungkrang wayahna santa kudu neangan akal. Carana manehna neangan areuy-areuyan anu liat. Geus manggihan eta areuy teh dipake meungkeut awak nyetar minah kana awakna sorangan. Geus kitu kakara neangan areuy anu leuwih kuat deui. Si areuy teh terus ditalikeun kana dahan kai anu doyong dina bibir jungkrang. Sanggeus yakin kuat digulantungan atuh jurut santa teh turun bari ngembing areuy. Kituna deui bari mamawa awak nyetar minah. Anu keur dibabawa mah angger we hare-hare jiga anu henteu nolih kana kaayaan anu keur lumangsung. Nepi ka anjogna kana lawang guha nyetar minah. Jongjon molohok jiga budak keur katarajang panyakit sawan. Plus santa asup bari manggul awak nyetar minah ka jero guha. Apal keneh di dinya teh aya batu lempar anu harita dipake ngagoler ku manehna. Dajeng nyana eta batu teh masih keneh kitu kaayaanana. Goledag awak nyetar minah oge dikedengkeun dina eta batu anu dikedengkeun deui teu ojah teu rek wangkelang. Digolerkeun ngagoler dicengkatkeun cengkat. Nu matak santa kacida bungahna yen nyetar minah dijait ku manehna. Lamun beunang kula laki ora wodol, cenang tu kasalamatan ajan diri nyetar minah teh moal kapulu, ceuk hate santa. Sanggeus reureuh sakedapan ayeuna santa mimiti ngahulang manehna kudu neangan akal kumaha carana ngemat Nini Santi. Malah mun bisa sakalian mengemat aki santa sakalian. Harita cek Nini Santi aki santa acan daek nembongan ka manehna da cenah acan percaya kana kahadean jiwa santa. Aki santa keheul ka sia sabab geus kumawani ngagunakeun ngaran aki santa bari acan tangtu sanggup ngajaga tindak tanduk dina ieu kahirupan. Cek Nini Santi harita. Saperti anu kungsi dipapagahkeun ku jenatna bapana. Yen lamun boga kararepet hade ngemat Nini Santi aki santa bae. Atuh kusabab ayeuna manehna hayang ngajait nasib nyetar minah. Santa teh nyobaan mapatkeun pangemat keur Nini Santi aki santa. Jabongan cek Andika nu hayang tilung-tulungan menta tulung tinulungan. Nu hayang nyinglar kararepet minang saraya ku panyinglar. Hadir, hadir, hadir. Nini Santi aki santa. Hadir pikeun ngajaib nasib nulungan nasib. Jalma anu katideresa ku kajahatan. Santa macakeun jampe pangemat tepikeun ka sababaraha kali. Sabab sanajan geus sakitu kalilaanana anu dikemat teh henteu daek hadir. Kitu tepikeun ka peuting datang. Atuh balukarna santa jadi ngangluh hatena keur mah awak lungse beuteung lapar. Ari anu dipentaan tulung mun jiga anu teu ngadengeun. Balukarna goledag bae santa teh ngedeng di juru guha ninggalkeun nyetar minah anu keur ngagoler teu eling-eling.
Nyaho sabaraha lilana Santa sare teu usik-usik nyaho-nyaho kana cangkeng na ngabeletuk aya anu neje. Atuh Santa teh cengkat bari curing hak. Hudang sia? Hudang? Cek hiji sora awewe. Santa gigisik sababaraha kali sanggeus tetela anu nejeh cangkeng na teh Nyi Tarmina. Aya heran aya atoh mireungeuh Nyi Tarmina geus bisa eling teh. Geuning teh burung cager sanajan teh diubaran ku Nini Santi oge. Cek Santa ngomong sorangan. Nyarita naon sia bieu? Cek Nyi Tarmina bari geus arek najong deui cangkengna. Atuh Santa gewat ngejata sieun kahanca deui ku sepakan. Heubieu ge manika rasa keneh kana cangkeng. Keke. Kunaon ieu teh bet najongan teu pupugu? Cek Santa cengkat ajeg. Atuh da geuleuh aing mah. Neuleuh anu molor bae teh. Sia ngajongkeng di juru geus aya kana 3 poena. Ari panjangna teh sia geus kojor deuleu. Cek Nyi Tarminah kasar cacaritana. Mireungeuh Nyi Tarminah cacarita kasar kitu Santa lain ambek ka sigeung tapi kalah ka atoh. Sawatara bulan ka tukang manehna kungsi di kasaran ku Nyi Tarminah nyaeta waktu ku manehna di olo sina indit ka jero guhalawa nadah parentah Arya Perbangsa. Atuh mireungeuh Nyi Tarminah geus bisa cacarita kasar deui teh netelakeun yen ieu cawene pangaciana geus balik deui. Nyi Tarminah teh pasti geus cager deui sabihara-sabihari kitu cek pamikir Santa. Santa cengkat bari gek diuk dina luhur batu lempar teh. Tapi Nyi Tarminah mah geuwat nyurungkeun. Mantong diuk di dinya geuleuh. Eta batu teh paragi aing hees deuleu. Cek Nyi Tarminah. Pikeun kasakitu kalina hate Santa bungah sanajan ditungtungan ku hemang oge. Nah nya salela 3 poe manehna ngaringkuk teh hudang-hudang teh. Anak itu meureun salela 3 peuting atawa 2 peuting paling copel Nyi Tarminah teh nungguan manehna. Nungguan atuh Nyi Tarminah. Cek Santa teu pupugu. Nah make kudu nganhunkeun da aing mah cicing di dieu teh. Lain ka hayang aing. Eta mah doeh diamankeun ku nini we. Heueuh. Dumeh diamanahan ku nini cek Nyi Tarminah. Demi ngadengeun Nyi Tarminah nyabit-nyabit nini Santa curing ha. Baruk aya Nini Santi ka dieu pokna melohok. Giliran Nyi Tarminah anu melohok. Saha Nini Santi teh? Aing mah teu apal. Tapi heueuh mangkukna atawa 3 poe ka tukang ka ieu guha teh aya nini ngahudangkeun aing. Cenah tungguan eta budak bisi dihakan sato gunung. Atuh aing teh cangkeul-cangkeul oge cinuk-nuk nungguan sia anu hees jiga bangke. Aneh. Nah aing make ngagugu kana parentah nini. Cek Nyi Tarminah gagaro. Ngadenge omongan Nyi Tarminah hate henteu karasa aya cipanon merebay mapai-mapai pipi Santa. Manehna kagagas ku eta beja geus moal salah deui Nini Santi datang ngubaran Nyi Tarminah. Padahal samemehna mamahna teh geus aral sabab dianggapna Nini Santi teh embung nulungan manehna. Nuhun atuh Nini Santi, nuhun Nini. Cek Santa bari acong-acongan nyembah. Mata krehe keur Nyi Tarminah. Ngajadaog sia? Geuleuh aing mah mau neuleuh sia acong-acongan kitu teh. Kawas aing teh ratu bae, cek Nyi Tarminah galak. Santa mah henteu nolih gawena teh tetep we acong-acongan nyembah sabab kacida tumarimanna ka Nini Santi. Ari geus kitu manehna kakarang ngareret ka Nyi Tarminah. Nyai mun sia geus sehat kitu mah hayu urang balik, cek Santa. Ngadenge pangajak Santa Nyi Tarminah kerung jiga anu heraneun. Balik? Balik ka mana? Pokna. Santa oge jadi bingung. Heueuh balik ka mana atuh da puguh eueuh tempat pangbalikan. Piraku balik deui ka Raja Galuh mah kuriak Nyi Tarminah dikerawat deui. Kaheula. Ari sia teh nya saha tuh? Aing mah asa teu wawuh ka sia. Lah, nah atuh aing teh mana bodo-bodo teuing make daek dititah ku nini nungguan sia. Padahal dina nya geus sia dihakan satu gunungnya paduli teuing da lain dulur lain kabogo. Teu deungeun-deungeun acan jeung sia teh. Ceuk Nyi Tarminah tetep garihal cacaritana. Santa ngajudi tangtu Nyi Tarminah teh geus pohoeun deui kana kajadian di Guhalawa sawatara bulan ka tukang.
Atawa bisa jadi ari kajadian anu eta mah apaleun. Ngan meureun nyetar minah teh henteu apaleun kana beungeut santa anu bareto mamawan nepi ka guhalawa. Keun bae mending oge pohoeun lah, ambe henteu kapapanjangan, ceuk pikir santa. Tapi cenah ari urusan anu aya patalina jeung suranggana mah nyetar minah kudu apal. Nu matak sanggeus mikir sagedeung santa geuwat nerangkeun ngeunaan suranggana. Maksud kami mah balik deui teh ka suranggana. Sebab maneh teh tangtu keur bingung leungiteun anjeun nyai, ceuk santa. Aneh, demi ngadenge eta ngaran disebut beungeut nyetar minah ngadadak pias. Malah henteu kungsi dilangan rempeyak bae kapiuhan, atuh santa teh kacidareuwah seunana. Awak nyetar minah teh geuwat disangkeh geus kitu mah buru-buru dikedengkeun deui dina batu lempar teh. Sapoe jeput nyetar minah teh kapiuhanana. Hudang-hudang teh sanggeus wayah magrib bae sabab kadenge sorak kalong kalaluar ti jero guha mending guru. Basah hudang nyetar minah culang cileung jiga anu heraneun. Aya di mana ieu? Cenah jiga anu heraneun. Kapan ieu teh di jero guha, tembal santa. Nah, maka aya di jero guha. Ceuk nyetar minah deui. Memeh ngajawab teh santa ngahulang heula, meureun cenah mana tunyu tanya sarupa kitu ge nyetar minah teh geus poho deui kana kajadian samemehna. Padahal tadi isuk-isuk mah waktu acan kapiuhan manehna teh henteu tunyu tanya ngeunaan naon sababna aya di jero guha. Panjang ceritaan naon pangna nyai di jero guha teh. Lamun percaya jeung teu curiga ka kami, hade arek didadarkeun bae secara panjang lebar lah. Ceuk santa bari asa-asa. Da sieun nyetar minah embung didadarkeun sagala kajadian samemehna. Nyetar minah ngahulang sakedeungan ari geus kitu mah manehna teh unggeuk tanda satuju. Atuh daradat bae sakur anu manehna nyaho mah didadarkeun. Nyetar minah ngabandungan bari meus-meus tungkul, meus-meus carindakda. Angot basaku santa didongengkeun yen salila ieu nyetar minah jiwana kasarad ku pangaruh dedemit mah. Beungeut nyetar minah teh beuki alum bae. Waktu pedaran tepi ka nyaritakeun suranggana, dada nyetar minah kabireungeuh turun naek, kituna teh bari cipanon murubut teu eureun-eureun. Kami moal bisa nepungan deui manehna. Ceuk nyetar minah sanggeus sababaraha lilana namplokeun kasedihna. Tapi ceuk santa ulah kitu sabab suranggana teh kacida nyaaheunana ka manehna. Suranggana teh jalma anu teu ludeng, wani nyang hareupeun bahaya naon wae. Tapi waktu mireungeun anjeun aya dina mara bahaya, suranggana juga anu guligah jeung kebeku hariwang. Ieu ukurna teh lakeun yen suranggana teh nyaah ka anjeun. Bisa jadi nyosok bogoh liwat saking, ceuk santa. Tapi beuki dibejakeun kitu beuki mugen nyetar minah teh sirahna gigi deui sababaraha kali. Nya bisa jadi kitu. Manehna boga katineung anu gede ka kami. Tapi najan kumaha bae oge kami moal bisa nepungan manehna. Ceuk nyetar minah nahan picerikeun deui. Nah maka kitu nyai. Teu hade nampi ka deudeuh teu hade, ceuk santa. Tapi sanggeus nyetar minah lilang ngaharuk bari cirambai pamustunganana manehna oge mere alasan naon pangna kitu peta. Cenah manehna teh ngarasa lain babat lain tanding jeung suranggana teh. Suranggana mah boga kacinta anu suci ari sedengkeun manehna mah geus jadi sesa kahinaan. Ayeuna kami geus bisa nginget-nginget deui mangsa anu geus kaliwat. Memang bener kami teh hirup kebeku kasono jeung manehna. Ngan dina hiji waktu kami kena ku musibah. Ajeun diri kami dipaksa pirusa ku jalma anu ngaranna Arya Perbangsa. Hiji pakaya anu kuduna dijaga dipusti-pusti. Sabab ukur ancoaneun lalaki anu kacida dipicieun tanah. Harita teh bet bobor karahayuan digonasi kaku iblis nu ngaranna Arya Perbangsa. Ceuk nyetar minah bari ngaguk. Keun bae atuh da juga nama suranggana oge geus apaleun palebah dinya mah, ceuk santang ngira-ngira. Ajeun diri kami teh beuki tambah-tambah ngagejret.
Sabab anu nyisiku di kehormatan awak kami teh lain ukur si Arya perbangsa. Dalah si jurang rong oge pipiluhun ngaguna sika. Ceuk Nyi Tarminah bari saterusna nerangkeun satara basna. Yen cenah basa manehna keur baringung gering nangtung siga lempang teu pupuguh diiwat ku makhluk pikasieun. Kami dibawa ka guha peteng. Didinya awak kami anu geus teu walakaya teh digunasika. Dilelece. Dipepehek tapi ka ajen diri nu geus eueuh tapakan pisan. Geus beuki beak bae. Lamun mah kami teu tiwu. Lamun mah kami teh tiwu nya ukur sepahna. Lamun mah kami teh seusehan nya geus beak geus belel ku pulas-pulasna. Sanajan diseuseut hayang bersih oge. Manan pulasna balik deui mah kalaka seusehan jadi rabet. Tah kitu sababna kami henteu wani nepungan Suranggana. Ceuk Nyi Tarminah. Ngadenge kasangsaraan Nyi Tarminah salaku wanita atuh hate santa oge milu ngarasakeun. Kana hatena oge menika rasa seseuitan deui. Ngan sanajan kitu santa tetep ngagedekeun hate Nyi Tarminah yen sanajan deog bengkor kaayaan Nyi Tarminah. Suranggana moal deuk incah balilahan tina rasa kacintana. Ceuk kami mah kacinta teh henteu bisa disisilihan ku kaayaan nu kumaha bae. Nu mata kami mah yakin Suranggana teh moal ngahinakeun ajen ngahinakeun anjeun nyai. Ceuk santa. Nu diomongan mah ukur ngeluk wae, ukur cipanona beuki lila beuki murubut. Kaayaan mungguh jempling sabab santa milu ngararasakeun kumaha sedihna hate Nyi Tarminah. Santa ngarasa regreg dumeh Nyi Tarminah henteu loba nyempat kana pamedegan manehna. Angot sanggeus peuting datang Nyi Tarminah langsung ngagoledag sarema. Di mana kami keur hees? Sia mantong kumawani ganggu ka kami. Sanajan awak kami geus eueuh hargaan salaku wanita. Ari dihina ku lalaki mah embung. Ceuk Nyi Tarminah. Atuh santa sanduk-sanduk bari susumpahan yen moal rek kumawani ganggu kana kahormatan Nyi Tarminah. Ayeuna kami teh asup ka jalma nu kacidanan dan hormatna ka Suranggana. Piraku teuing kami kolong wahina ka awewe anu ku Suranggana kacida dipitineuna. Ceuk santa. Umur santa teh sandapeun Nyi Tarminah tapi gesehna henteu pati jauh. Kitulah paling oge 2 atawa 3 tahun. Jadi pantes meureun lamun Nyi Tarminah kudu ngati-ngati heula ka diri santa teh. Sanggeus peuting beuki nyerelek jeung sanggeus kanyahoan Nyi Tarminah ngagoler henteu usik-usik, atuh santa oge mimiti ngedeng rada anggang ti Nyi Tarminah. Manehna sare nyelegon dina sedong guha kapur. Isukna manehna aya nu ngaguyah-guyah. Ana manehna ngulisik bari maletet hatena reuwas campur atoh. Sabab anu tetela anu ngaguguyah teh Suranggana. Reuasna manehna teu nyangka yen Suranggana bisa ngajudi yen manehna datang ka Gunung Koromo. Sok angot Suranggana make apal guha dina sisi jungkrang. Ari atohna da buguh manehna teh sasat hayang nembongkeun kabelana ka Suranggana. Suranggana bakal kacida atohna lamun mireung Nyi Tarminah teh geus cager cabihara-bihari. Ceuk pikir santa. Santa, udang sia santa. Ceuk Suranggana. Atuh geek santa diu. Aing moal neangan diri teu kadeuleu. Wuri-wuri sia ingkah ti Raja Galuh. Nyi Tarminah leungit ti pangberokan. Hayo, di kemana ke Nyi Tarminah? Ceuk Suranggana ngabedol beheung pakaian santa. Ditongtak itu santa henteu ambek teusing sabab kamalum lamun Suranggana keheul teh. Meureun keheul teh dumeh hariwang kana nasib buah atina we. Montong hariwang montong panik. Nyi Tarminah teh ku kami dibawa ka dieu, rek ditambaan ka Nini Shanti. Malah syukur bagja temenan, buktina Nyi Tarminah teh geus cager sabihara-bihari. Ceuk santa. Kitu na teh bari gogorowokan nyalukan Nyi Tarminah. Tarminah. Ai, nya ka mana Nyi Tarminah ieu teh? Ceuk santa bari cengkat culang cileung. Tetela Nyi Tarminah teh eueuh di tempatna. Suranggana oge luwak liuk dah hayang gewat paamprok jeung Nyi Tarminah.
Tapi sanggeus Santa hantem lunga-lengo hate Suranggana mimiti kaancikan rasa hariwang. Ai, nah kemana nyi terminah teh? Cuk Santa angger lunga-lengo, malah lunga-lengona tepikeun ka indit ka bibir jungkrang sagala rupa. Suranggana mah bangun anu teu sabareun da meureun ongko disebutkeun aya tapi nyetar minah teu kapanggih. Mana tuh nyetar minah teh? Mana Santa? Pokna bari terus kokotetengan. Sasat saban sedong guha didatangan jeung dikotek-tak. Mun aya batu ngagunduk eta batu teh dipindahkeun, mun aya rungkun masing sakumaha carang oge eta rungkung teh disuaikeun, tapi nu diteangan mah tetep teu kapanggih. Tadi mah aya di dieu, tah tempat sarena. Ari kami sare tehnya di dieu di sisi sedong batu, ceuk Santa. Suranggana teu hayang ngabandungan penjelasan Santa sabab manehna mah anggur geuwat keluar guha deui. Geus kitu terekel ngagunakeun ari-arian sesa Santa mamawa nyetar minah mangkukna. Mireungeuh Suranggana geus nerekel ka luhur, nyaeta kana bibir jungkrang atuh Santa oge nuturkeun nerekel ka luhur. Paingan Suranggana babari manggihan guha tempat nyemput aing da meureun aya areuy urut aing duturubun, ceuk pikir Santa. Tetela Suranggana teh langsung ulayaban ka sabeuleureuan patempatan nu aya di Gunung Koromong. Manehna nginget-nginget deui guha anu kungsi dipake karumpulna balad Nyi Rambut Kasih. Eta tempat oge ku manehna didatangan sanajan hese beleke oge. Santa teu oleh nuturkeun milu neangan, tapi tetela geuning nu teangan mah henteu kapanggih kalangkang-kalangkangna acan. Mireungeuh kitu kaayaanana, mireungeuh kitu kanyataanana atuh Suranggana teh akhirna mah ukur bating ngaharuk, diuk ngeluk dina sisi batu kapur. Anu ngarasa boga dosa asa katempuhan mahnya eueuh deui walti Santa. Hana si hidenganan ngaboyong nyetar minah dibawa ke Gunung Koromong ari geus cager eta cawene teh kalah kangiles. Kami henteu bohong ke sila, nyetar minah teh geus cager. Ngan anu kami teu nyangka saja ngobuuk mah nah atuh manehna teh bet ngiles kitu nya. Ceuk Santa lumengis alatan handeueul. Suranggana katembong luhlah bari mau tantungtung buuk. Kunaon atuh manehna teh jiga anu geuleuh ka aing. Pok nalir ka diri sorangan. Atuh geuwat ditempas ku Santa yen cenah ari nurutkeun caritaanna mah nyetar minah teh henteu cuah henteu ngewa ka Suranggana. Anu dibetuskeun ka kami mah manehna teh henteu sanggup nepungan anjeun gisila, ceuk Santa. Nah make teu sanggup nepungan aing, ceuk Suranggana motong kalimah. Atuh daradat ku Santa teh ditepikeun obrolan penting tadi antara manehna jeung nyetar minah. Disebutkeun ku Santa jeung nyetar minah teh ngarasa henteu boga kehormatan pikeun nepungan Suranggana. Manehna teh ngarasa geus leungiteun ajeun diri cenah. Geus henteu jadi awewe anu boga kehormatan sebab cenah geus pada ngaleceh ajeun kawanitaanna, ceuk Santa. Henteu kudu cumarita kitu, da kami oge geus apal kana kaayaan manehna mah, ceuk Suranggana. Soal manehna geus didaleceh ku si perbangsa. Kami oge apal, ceuk Suranggana deui. Manehna oge geus ngaku didaleceh ku si Jurangrong cenah kesila, ceuk Santa deui. Bab Suranggana balem malah ngapanana oge jiga anu ngadadak eureun. Santa ngarasa yen jiga mah ari beja anu ieu mah Suranggana oge kakara apaleun ayeuna. Kitu sababna nyetar minah teh sanggup tepung jeung anjeun gisila. Tapi nya kami milu salah, ku geus ngilesna nyetar minah teh. Ari panyana manehna peuting tadi cicing bae teh. Geus sadar tur daek nepungan gisila. Nu mata waktu manehna ngedeng tur sare tibra. Ku kami teh henteu dijaga. Duh, ampura gisila. Pala badi baru masa kami teh taledor. Ceuk Santa sanduk-sanduk menta dihampura. Suranggana ukur sanggup ngaharuk ngadengena. Tapi kira-kira na kamana manehna ayeuna luntana Santa? Ceuk Suranggana sanggeus rada lila, gawena huleung jentul. Ari ditanya kitu mah Santa oge henteu bisa nembalan. Manehna rumasah henteu bisa mastikeun halunta ka mana nyetar minah ayeuna. Nah, kira-kira nyetar minah teh masih kena boga kapanasaran henteu nya,
cek Santa ngaleret ka Suranggana. Nah kapanasaran dina urusan naon Santa? Cek Suranggana anggur Malik nanya. Atunya penasaran dina sawatar urusan we. Nah ya keneh jalma nu sakirana geus nganyerikeun hatena. Lianti Arya berbangsa jeung si Jurangrong teh, cek Santa. Suranggana ngahulang manilila jika anu keur nginget-nginget. Saaka ingat kami mah eueuh. Bener kan Nyi Mas Sumindar manehna jadi teresepeun tapi dan teu tepikeun ka iji dikaleuweuhi. Lamun kitu mah kami hariwang, Nyi Tarminah teh lunta alatan hayang nyusul-nyusul si Jurangrong ye. Sebab lamun manehna sakitu ceceubnya tur maneh sakitu ganggasna dina males kanyeri ka Arya Perbangsa. Atuh meureun ceceub ka si Jurangrong oge moal dibina teh, moal bina, cek Santa. Ieu teh ukur kakarasangkaan. Tapi oge kapikir ku Suranggana yen teu mustahil memang kitu kajadianana. Buatnya Nyi Tarminah teh keur nyusul-nyusul si Jurangrong. Alatan rek males kanyeri, omong Suranggana. Nya, sieun kitu kanyataan lah. Lamun bener kitu urang wayahna kudu mantuan Nyi Tarminah. Sebab lamun manehna digawe sorangan sok sieun, batan bisa merukur si Jurangrong makalah ka Nyi Tarminah sorangan ieu. Anu kabau deui ka pangaruh si Jurangrong, cek pamanggih Santa. Suranggana oge kitu mikirna anu matak waktu Santa ngadadarkeun pamanggihna teh Suranggana mah gawena teh unggek-unggekan. Hayu atuh, bantuan aing nyuk-curuk Nyi Tarminah, cek Suranggana bari cengkat. Santa oge sarua milu cengkat bari nyarita yen ulah aya basa menta tulung bantuan. Sabab ayeuna mah geus jadi kewajiban manehna pikeun milu nalingakeun kasalamatan Nyi Tarminah. Hitung-hitung nebus tanggung jawab we, sebab Nyi Tarminah teh ngiles teh alatan diboyong ka dieu ku kami, cek Santa. Atuh ari geus sapu kitu mah beral duanana turun ti Gunung Koromong. Ngan pikeun nyacapkeun kapanasaran manehna ngurilingan deui sawatara wewengkon Gunung Koromong, da sugan we cenah Nyi Tarminah acan lunta jauh. Tapi waktu Suranggana ngajak Santa muru Indrakila nu diajakan mah rada humar-hemir. Basaku Suranggana ditalek atuh darada Santa ngabalakakeun sabab musababna. Cenah sawatara bulan ka tukang manehna teh geus pada ngepuku urang Indrakila. Anu jadi marga lantaran mah alatan manehna dituding boga tanggung jawab dina leungitna Ki Sabtona. Kami teh dibalangkeun kana jungkrang. Ngan kukursan anu kawasa, kami masih dijahit ku Nini Santi, cek Santa. Waktosna seep kasuge pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heulanya, urang tunda di Hanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kasehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun wilujeng kantun permios.